Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing sadayana. Kahatur rengrengan girang pangajian Bapak miwah Ibu Guru pangaping, tamu hormatan simkuring, pon gitu deui rencangan simkuring, para pamilon piantara anu ku simkuring dipikareus. Satu canana sumangga urang sanggakeun puji sinara syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nu maha welas tur maha asih, anu maparinaan kesehatan serta kanikmatan ka urang sadayana. Perjalanan nikmat di manjana dina dana ieu urang biasa riuh ngumpul patepang laut patepang larai dina acara pasangkuri biantara Basa Sunda tingkat SMP sakota Kabupaten Sukabumi. Salawat miwah salam urang sanggakeun ka Nabi urang sadaya, Nabi akhir zaman anu tos luyun sakumna umat ka jalan kamulyaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakulawantina para sahabatna tuk dugi ka urang salaku umatna. Hadirin hormatan simkuring, langkung dipayun simkuring nada dihampuntan. Wira kumamantun ngadeg sareng sumaros dipayun Bapa Mbah Ibu sareng jangan simkuring nu tangtosna seueur pangalaman sareng pengalamanna dina luar pawang sareng nyendikeun kaduana hoyong diajar ngadegikeun sawangan pamadegan atanapi gerentes manah simkuring ngeunaan hiji pasualan dina digeun ieu simkuring sejak ngabantun jejer biantara ngamumule budaya Sunda. Micinta atanapi ngamumule budaya Sunda nyaeta kawajiban urang sadaya anu cicing di tataran Jawa Barat. Budaya orang teh salaresna mah seueur pisan ti kawitan bahasana, kasenianana, kasustraanana, kadaharanana, tingkah laku atanapi etika paripolana JSTE. Nu kacidahan nyakalna upami basa Sunda dugi kate diperhatoskeun deui ku urang bade kumaha upami anak incu urang basa Sundana DR pisan. Komo mun sampe teu tiasa ngomong make basa Sunda, teu bisa ngabedakeun antara basa Sunda lembut sareng kasar, teu terang naon adat jeung kabudayaan Sunda. Boa-boa lamun hayang diajar basa Sunda jeung sastra Sunda oge kudu ngulik mancanagara kawalandak kusabab di Indonesia teu aya ahlina. Atuh bahasa Sunda teh kariwa asna, kari sajarah di Jawa Barat baheulana marake bahasa Sunda, deudeuh teuing ki Sunda. Cik naon wae nu kada dimulai teh. Anu kahiji, bahasana bahasa Sunda. Bahasa Sunda kudu dijaga kalestarianana. Sabab upami urang kedah ngamumule budaya Sunda, kudu kedah dikawitan tina bahasa. Upami urang teu ngalestarikeun bahasa urang, budaya anu sanesta pasti moal kalestarikeun kaayaan. Pon kitu deui kabengharan bahasa Sunda nu teu hilap kedah dilestarikeun kaayaanana nyaeta aksara Sunda. Urang kedah tiasa ngamumule aksara Sunda kagangan sangkan jaga anak incu urang masih kene diasah mikawanoh aksara Sunda. Piraku ari urang Sunda tetiasa aksara Sunda acan mah tah fenomena kumaja zaman kiwari. Ari aksara jeung basa Korea diulik nepi ka bisa. Ari basa jeung aksara Sunda teu hayang wanoh acan. Anu saterasna nyaeta ngeunaan kasenian Sunda. Saleresna dina wedang kasenian oge urang teh kalintang beungharna, di antarana baenya jaipongan, angklung, calung, degung, reog, wayang golek, kuda lumping,
pencaksilat, bajidoran, kecapi sunding, cianjuran, dongkeng, malah aya anu tos dipikawanoh ku dunia luarnya eta Jaipongan sareng angklung. Tapi beuki dieu kasenian-kasenian Sunda beuki kaelehkan ku kasenian modern anu pengaruhna tina globalisasi teh. Tah janten emutan kanggo urang sadayana kanggo ngamumu kasenian urang anu jadi kabanggaan sarerea. Saterasna aya kasastraan Sunda, diantarana bae urang kedah rajin macaan atawa nambah koleksi buku-buku sastra Sunda anu kawilang saeutik koleksina di perpustakaan jeung toko-toko buku. Padahal kumpulan carpon jeung novel-novel Sunda teu eleh kualitas jeung ajeuna jeung karya sastra basa sejenna. Nu salajengna nyaeta kadaharan urang Sunda aya apem, hawuk, combro, dodol, onde, peuyeum, surabi jeung saterasna. Kadaharan urang Sunda ieu kedah dimumule ulah nepi dikilekeun ku kadaharan zaman kiwari anu loba pengaruh ti budaya barat. Anu terakhir nyaeta tingkah laku atawa etika urang Sunda. Anu kawentar ku someana sopan santun urang Sunda ieu ulah nepi dileungitkeun. Ulah ngan basa we basa Sunda tapi teu nempokeun tingkah laku urang Sunda supaya budaya urang tiasa dijaga kalestarianna aya sabaraha tarekah pikeun ngamumule budaya Sunda. Hiji, urang kudu bener-bener mika nyaah jeung mika cinta budaya Sunda. 2, urang kudu bener-bener mika nyaah jeung mika cinta bahasa jeung aksara Sunda ku cara ngabiasakeun diri make basa Sunda di paguneman sapopoe. 3, buktikeun yen budaya Sunda moal eleh anjeunna ku budaya anu sejen. Hadirin anu dipikahormat, jadi urang kedah milih ngamumule budaya urang. Budaya anu jadi kabeungharan urang ulah nepi ka geus ku kabudayaan luar anu ngajadikeun urang poho kana kekayaan budaya sorangan. Piraku urang dengan mika resep budaya urang, ari urang anu bogana make teresep ku budaya sorangan. Upami sanes ku urang bade kusaha deui. Kukituna sing kuring bade umaja kasadayana. Hayu urang mencinta ngamumule budaya Sunda, budaya urang sararea. Mugi-mugi kabudayaan urang tiasa kalestarikeun salamina. Rupina sakitu anu kapihatur, mugia aya mangpaatna kanggo urang sadaya. Hapunten bilih aya basa nu kirang merenah marapna, bilih aya nu teu raos kana manah. Meuli barang ka kota Banjar, henteu poho meuli peda. Hayu urang sing saladar ngamumule budaya Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.